Rawuh mena nampiri bunuh laksa ketika bingahan aki dupi ieu teh pertapan naon aki upami di persanten mah ieu teh pertapan tutugan Gunung Parasu dupi anu jadi sesepuhna pertapan teh saha sanes agul ku payung butut kaula pisan salira waras dupi kakasih saha upami di persanten mah merah kaca merah kaca waras nuhun ditepangkeun ieu sareng menak cobi aya pikersal naon ieu teh cu sareng saha kakasih kaula waras upami di persanten mangaran kaula teh Gatot Kaca meni sarua kacana yo Gatot Kaca leres di mana menak kaula teh ti Amarta aki kieu salaresna mah aki kaula domongkap ka dieu teh sanesna mah nuju abur-aburan nah aya panglima abruk-abrukan kieu moal di demo atanapi korupsi sanes aki naon kaula teh salaresna mah ku paman gaduh paman kagungan paman kakasihna paman Arjuna ai paman Arjuna teh kapangaruhan ku guru Residrona ku guruna kaula teh bade ditikahkeun saurna teh ka urang Astina ka putri Raja Astina Dewi Lesminingpuri ai kaula teh hoyong da can aya maksad bojoan tah kitu aki manawi aki uninga pangnoropongkeun lah pangnoropongkeun pangmelengkeun nah leres eta urang Astina terek ngawinkeun kaula atawa aya kasang tukang tieta sanes naon sanes bade ditikahkeun hidup teh bade diracun sabab urang Astina teh menang beja Gatot Kaca teh keur naik daun di mana aya naon-naon moal kuat nying hareupan Gatot Kaca kitu tuh nya nuhun aki nuhun eta rasa kau lagi kitu teh sanes suudon da ieu teh sanes memang kitu pamanah atuh meni teu diangepan ningali batin tah kitu lolobana dina waktu ayeuna teh jadi lain-lain jadi mikiranna ngan sabelah mikiranna soal dunya wungkul dajal teh nu kitu panonas hiji teh dajal jadi paningalina teh ditinggalikeun kana urusan dunya wungkul cul kana urusan akhirat jadi teu balan matak sabelah ge matak no gencang hirupna tah lamun pemerintah atau pejabat geus kitu bakal hilang kepercayaan di mata masyarakat wibawa komara bakal leungitan lumawi moal aya ajen dihormat teh hareupeun di tukang ada di jebian ti malam nya daun tah kitu kumaha atuh kaula ki ayeuna wangsul ka nagara diancam keneh
Ayeuna mah da aya sabenerna pijodohan hidup teh lalaki. Setiap lalaki pasti bakal boga pemajikan. Pijodohan anjeun mah ceuk panoropong aki aya tu belah kidul. Di dinya aya nagara ngaranna nagara Tirta Dahana. Kakasihna teh Dewi Dahanawati. Allah. Dahanawati putri na Prabu Dahanadewa. Ayeuna teh keur disaemarakeun ku geulis-geulisna eta putri, disaemarakeun saha nu bisa ngelehkeun jago saemara nu jadi jagona teh patih nagara Tirta Sakti ngaranna. Ta eta bakal ngajodo ka putri eta. Ayeuna teh sadaya nu ngelehkeun geus subul geus aya sabulana saemara teh. Waduh kitu aki gara sok tingali heula we awewena lamun bogoh milu saemara. Kitu sarana teh gelut heula nya resep atuh gelut mah kieu. Oh ada hidup mah ahli ada diulik tuh. Nah eta teh leres pijodohan. Ulah nah eta leres pijodohan. Ye geura bisi teu percaya pijodohan hidup uji we ku hidup ayeuna. Ujina kumaha? Ulah make pakaian eta. Kahiji batur teh bakal segan, bakal sieuneun empuk Gatot Kaca. Kaduana eta awewe teh joga pruk ke bogoheun. Teu kudu saemara. Ye. Wayahna kudu jadi jelema hina heula. Bising ke hidup diparengkeun jadi pamimpin, hidup teh bakal bisa neuleuman kana kahayang rakyat kumaha ai jadi jelema hina, jadi jelema goreng patut. Tangke bakal bisa ngarasakeun kumaha karasana ai jadi jelema anu leutik. Ngan sing inget itu jelema anu galelde teh sabenerna menang nu leutik. Kan sabalikna nu gede teh boga pikiran geus jadi teh. Oh kitu aki. Jadi kaula teh ulah kieu kudu nyamar. Nyumput buni di nu caang negrak bari teu katemong. Allah. Carana. Nya carana mah kudu salin rupa we ulah kitu. Salin. Kumaha carana? Nya upami bade mercantenkeun ka aki, ku aki bade disalinan ayeuna. Sanggup mangga kitu mah etang-etang nyumput teh kaula dibobori ku paman Arjuna abeh teu kapenak tah kitu nya ya jadi ngaranna teh fardu kasamu sunat kalampa ulah aya lengkah kapiceun hirup mah saliring-liring dumadi salengkak saparipola teh kudu aya guna timalan. Ulah tamuh laku lamun tamuh laku teh mubadir ai mubadir dina kateranganna ge pan sabagian tina amal-amalan setan ai mubadir mah timalan sanggup mangga sok geura ani prek hareupeun aki wayahna rep sidakep sinoku tunggal mateni babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cipta rasa aki dek ngagunakeun ilmu malih warna sok bersihkeun hate pantengkeun kanu kawasa sangkan sapamunut ginuluaran sapanejatina kanan daun lajeng Raden Gatot Kaca meremkeun socana Gatot Kaca leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata jangelek jadi hiji jalma anu hina udang kase aduh